Ayah tah si Mang Uge kena gob. Sampurkan Naon sih anjir di kacamata tas di mantu maneh. Kenapa tuh mandi dakoh-dakoh wae? Iya keur murak Aceh aya naon tuh? Tapi obrolan Mang seutik. Obrol naon tuh? Aya obrol naon? Kieu Mang, abi teh hayang miluan lomba nyanyi tapi bingung laguna. Lomba nyanyi. Bisa gitu nyanyina. Bisa Mang nyanyi nama, tapi bingung laguna. Geus ulah bingung-bingung. Aya lagu nama gampang. Lagu naon Mang? Sok nangtong atuh. Geus gampang lagu nama kan maneh kudu naik di dieu ami ngeunaheun nyontoana. Oh atuh siapa? Oh, sok. Ya lagu nama kieu ulah nambul tai. Sok sakitu we tuturutan. Ulah nambul tai. Terus kumaha Mang? Heula atuh. Komo deui aya niat disanguan. Komo deui aya niat disanguan. Terus kumaha deui Mang? Tah kitu alus. Ulah nambul tai. Komo deui taina tai sapi. Sok tak kitu turutan. Asa pina anu saha kitu? Maneh mah sabodo teh nu sasana mah sok we eta turutan nyanyina. Ulah nambul tai. Komo deui taina tai sapi. Kitu lain Mang? Tah kitu alus. Sok ayeuna nyanyikeun ti mimiti. Urang yang ngadengekeun bisi nyalahan. Siap Mang? Ulah nambul tai. Komo deui aya niat disanguan. Ulah nambul tai. Komo deui taina tai sapi. Ya keur ngalih si panglima mak. Nya Mak keratihan nyanyi arek miluan audisi. Atuh sing waras dek miluan audisi mah. Lain tai sapi sagala disebutan. Heh, bet dateuing atuh si Mang Uge nu ngalatihna. Mane deui ngalatih model kitu. Ih, panetapan lagu terbaru. Lagu favorit barudak. Jih, nya kitu. Dik mah teh apa? Cik mah yang ngadengekeun hayang joget lagu eta. Sok mak, cong joget bareng jeung urang. Panglima nyanyikeun deui. Sok. Yo laguna. Ulah nambul tai. Komo deui aya niat disanguan. Ulah nambul tai. Komo deui taina tai sapi. Ieu mending ngeunaheun kitu euy. Ya heula atuh Mang, audisi teh arek pimenangan ieu mah. Si Obos jeung si anak muda minta jajan ah. Heeh, Bos. Anjir, kejarajan minta atuh emak euy. Anjir yo, geus aya riwa di wae. Aing mah bener ieu Bos. Yo, mak, sok bae jajan mah asalah uang aing we. Bae lah. Urang mah mau ngomong uang aing. Heeh, sok atuh maik balanja mah, sok. Pilihan we. Ya butuh ieu jeung kacang da anu digawe. Kangkung jeung peuting we sakieu we. Make asin kitu ieu nya. Karep teuing sing arek kabegek diborong we karep teuing asal ulah uang aing we. Dia nggak tahu Bos, artinya asal ulah uang aing. Heeh. Atuh masuk buru bayar tak ka tukang dagang naik ini cenah. Mangga bungkus ya karesekan ya. Ya mana? Jantan sabarahaeun. Lah 55.000-an we. Nah, jadi urang lumayan. Kapan tadi ngecek Obos cenah uang aing? Cih, yo maksud urang teh kieu, mak. Tadi teh bisi arek balanya sok-sok bae ngan asal ulah uang aing artina teh ulah duit urang. Wah edan, goblok sia mah. Ai sugan teh, rek pangbalanja-kon. Tadi kan siapa? Aya kumaha atuh sia? Suganda arek baralanya ieu teh, arek kanjuk. Edan mah. Balik. Dulu eta kalah ngamuk yo. Ayo era. Bos, koba atuh nyebut edan di dinya nu edan mah. Sok sia. Geuning ngogok ka kolot teh. Heus. Dasar pengecut. Oh, dari bawah hungkulnya lah, suganda balik. Sia di pimiluan. Entar. Tutup, balik.